Heeh. Ya duaan, ya duaan. Rek naon atuh anjing arasuk deui ka aing. Aing geus muak aing mah ngadengen drama sia. Dua nana ge sarua garoblok lah. Bagi aing mah. Kunaon sih orang tengah arti dak can. Cicing maneh. Ngikut Guru campur. urang mah geus we akhiri di dalam ya guru aing putus we geus lieur ah. Ieu masalah keluarga ieu mah, Pina. Aing mah kembali ke masa lalu we aing mah geus sakitu Acan cukup mana aing jadi cicing? diri sendiri we aing mah. Nu hiji beuki jalu, nu hiji beuki awewe sia teh anjing rek jadi nanaon goblok sia teh hirup teh. Aya kita malain abi mah teu Jadi ngiringan. sarwana sia ge. Cek aing amun bener-bener mikanya aja lah mah kudu jeung buktina si teh koplok. Jadi aing kena ieu. Nah maksudnya urang mah ka dieu teh kieu guru, urang teh hampurannya. Urang mah geus we urang mah kagok geus ning sepupu urang mah urang mah kembali di kana jadi pamajikan urang we geus sebenarnya ka urang. Tah eta perjuangkeun mah nu maturan sia ti no batu sarele sia ayeuna teh siang geus jadi jelema. Ayeuna mah. Mai tong terlena ku jelema-jelema ku zaman ayeuna nempo maneh ayeuna nah hungkul. Deuleu mah tah batu nu ngabaturan maneh ti susah. Tong poho mah kadinya. Nya aing mah. Batur loba ayeuna resep kasihan naon ayeuna. Sia geus jadi jelema. Aing baheula anjing. Aing baheula teh jelema. Apa maksud aing teh kitu, maksud aing teh. Baheula mah pan sia anak anjing. Ya. Dek urang ayeuna baja ka guru teh kieu urang geus ngarasa geus urang geus ngarasa leuleus lu ah. Urang mah kan aing kembali di Eta ka kelas pamajikan. kumaha sama karek asup geus kaluar atuh. Lain ku masalah eta urang geus leuleus di bulan beli omongan urang ku si ieu. Aing bebejar ke pamajikan dengan kumaha urang bebejar ke pamajikan hayang mencintai seseorang diizinan ku pamajikan. Aing diizinin ku pamajikan numpat ka si ieu kieu. Urang mah geus urang mah berarti urang teh selama ieu teh aing dijieun wayang. Ya teh koplok. Pina maneh Nek daek teh tulis nek naon paduli teh pamajikan aing. Moal aing mau kagona-kona anjing leuweung anjing. Aral aing. Jor aing. Kali dua. Wayangan anjing. Naon atuh iki? Ya ciki hulu lah kalau kan we anjing atuh media ke seeutik. Ah, isuk ge sia mah anjing bubucinan deui. Moal aing mah guru. Ti sabat isuk ku aing buk rek pulas deui aing mah. Aing dititasa tah aing jadi hate puk gitu-gitu buk geus dikieukeun. Salah keneh wae. Ya emang tidak sa. Anu rumah sal tah aing. Oh kan jeblosan cerita guys kamar di bawah nunita. Aing. Pina orang mana Pina? Aku orang Bandung. Bandung. Izin follow ya Pin ya bertemannya. Asal wali. Aing ulah buka pembaturan. Dua. Daek maneh molau nu kieu Pina? Kan berteman Chan. Oh, berteman. Aing ulah aing boga pembaturan awewe. Cap nol, thank you. Nanti daek maneh berteman yang nu kieu Pina daek. Baiklah baik. Oh, baik. Nah baik, nah baik. Aing aing dan follow di koplok lah lieur dibaikeun teuing. Nah Pina maneh bet baik. Baik atuh Chan kan berteman. Nya nah baik alasan anjing. Aing mung Sama orang aing Sunda. murid aing Sama garablet orang teman. Sunda. Karena sesama orang Sunda. Ya, aing mung alasan spesifik aing mung murid aing boga beleg teman-teman palsu hareupeun juga ucing tukangan juga anjing. Heeh, tanya nu kitu di bagong angor teh kaya jelema anjing. Aing mah loba jelema bermuka dua anjing. Heeh. Beukeul ku babu gitar anjing podarkeun tubrukkeun kana bilik bagong. Tapi wir jeung suping tuh. Sah. Tapi apa tuh? Ah. Nah, jujurnya bahkan irung. Punten ieu 50 juta ieu. Nges Berlin aya mah kieu Berlin sok cek urang oge. Sok aya mah disaksian ku kabeh. Ya, tidak sakitu we urang mah.
Lain api-api nyawa HP koplok cetan yang batu lagi apa? Aing sekor nah jual 8.000 euy. Apa dibeli anjing? Tah aing nu mere ieu. Asina nge-lag eueuh sia di aing mah. Unu ngegip. Wah, NF dia papi kan. Oh, papi NF. Panah Pak asih Pak ieu an displayan Pak. Gambaran rumpakana teh Pak NF komodona tuh asli dah aing tadi nu mere gip ka aing. Teu katempo Pak cobaan pause Pak pencet Pak. Biji mah bijina error gitu TikTok abina